Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang danggudi sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang dongeng dia, urang neraskeun hanca dongeng anu katuna kalayan ngabantu nyedera carios prawira jawara wadalan pasantren. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira. Sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satya manco kana dongeng Mang di mana wae ayana. Mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sindarangan batin, dilalancarkeun sagala rupinanya tong hilapi rojong ditaroelan tombol sukrebe. Atuh Mang kalintangan nuhunkeunna kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados teu nyangklongting kana waktos urang sami-sami dangukeun deui kumaha ieu terasna carita. Sok kaparayun sadayana. Ayo Mang, urang sagancangna turun gunung ayeuna mah. Urusan urang teh geus rengse. Nyajang rebes ayeuna mah. Ieu karaman di Gunung Walete pasti bakal balubar. Geus moal ngaganggu deui kana katengteraman urang lemur. Regereg ayeuna mah Mang oge ya. Dua nana teh laju atuh talurun. Teu kacaturkeun di jalana malahan mah geus tarepi deui ka sisieun gunung. Kebat lempang mapai jalan anu berasna teh ka pilemburan. Mitra kaum dangu sabada ditumpesna karaman di Gunung Walet. Kayaan lembur-lembur sabeudeureunna nanti kiwari mah aman. Geus eueuh deui gangguan di jalma jahat. Kulantaran ngarasa kayaan teh geus aman, atuh prawira anu ngadon cicing di salah sahiji lembur teh kiwari teh keur pamitan we kana boga imah. Arek neruskeun deui cenah lampahna. Ayeuna mah abdi teh bade pamit teh bah. Bade neraskeun lampah. Kumargi kaayaan teh jelas parantos aman, leupas tina gangguan para karaman. Abi nganuhunkeun ka Abah anu parantos ngangkeun abi duaan. Dugi ka tiasa monok di lembur dugi ka 3 dinten. Jadi ujang duaan rek neraskeun lampah. Abah nu kudu nganuhunkeun mah ka ujang duaan ku ditumpesna karaman di Gunung Walet. Oh nya kampung Abah jeung kampung-kampung sejeran teh kiwari mah geus aman jang. Ari saya namang kewe atuh larusuhan. Kengeng saminggon mah sumuhun tos we linggihlah di dieu. Abah kalintang bingahna muhun kacecingan ku ujang duaan teh. Nyajang, kumaha lamun urang teh sababaraha poe deui we tu cicing di lemur teh. Terus terang Mang mah betah. Tapi urang teh kapan? Sejak ngalalana Mang, urang kedah neraskeun lampah. Kedah mariksa kayaan lembur-lembur anu sanesna. Boh pilih di tempat anu sanes mah masih aya keneh kajahatan Mang. Nya atuh ari kitu mah hayu nya. Tak kitu bah. Jadi dinten ieu teh abi duaan teh bade langsung ya neraskeun lampah. Abi ge nganuhunkeun ka Abah sakitu paratosanana ka abi duaan. Jadi ieu teh rek keukeuh bae. Rek dinten ieu keneh nya neraskeun lampah teh. Muhun bah. Abdi bade ayeuna we teh. Punten, abdi sanes napik pangasih, sanes alim lami-lami cicing di lembur. Margi abdi teh kapan sasat nuju ngamalkeun ilmu. Boh bilih di tempat anu sanesna masih keneh seueur kajahatan. Ya atuh ari kitu mah teu sawios. Ari ujang duaan bade neraskeun lampah mah nya ku Abah diduakeun. Mugi ya ujang duaan teh aya dina kasalametan. Saramina aya dina panang tayungan mantena. Muhun bah sami-sami hatur nuhun pisan. Geus kitu mah duana teh geus hanteu loba catur. Laju atuh nararoskeun lampahna
ninggalkeun eta lembur arek ngalang-alangan ka lembur-lembur anu sejen. Sabada jauh ninggalkeun eta lembur, Prawira jeung Mang Jahit teh jog anjog ka hiji patempatan. Kayaan baron poe geus mimiti condong ka kulon netelakeun kayaan teh geus sore. Halah, capek oge geuning Jang. Urang teh geus ngaliwatan tilu lemur ya. Aduh beuteung Mang ya. Geus karasa lapar. Jigana mah kudu disian heula beuteung teh Jang. Wangkaning kapan ieu patempatan teh jauh ka itu ka dieu. Ku kituna ku kieuna urang teh kedah milarian di lemur ya. Anu caket teh dieu Jang. Enya Mang. Hayu, urang milarian we lemur. Duana nanti laju ya atuh neruskeun lampahna. Arek neangan sugan aya lembur anu deukeut. Di kajauhan katempo aya haseup mani ngebul. Teteh lah datangna teh ti pilemburan. Katempo Sunan Imah mani rentuh. Basa duana nanti geus deukeut ka eta lembur. Aya gapura nu katempo tulisanna teh eta lembur teh ngaranna teh lembur Cilangkara. Alah, aya oge lembur ieu Jang. Ieu lembur teh keke orang baca kumang. Lembur naon nya? Lembur Cilangkara Jang. Ieu lembur teh lembur Cilangkara. Enya Mang. Lembur Cilangkara. Hayu urang asup ka ieu lembur. Urang milarian warung sugan anu masih keneh buka. Enya Jang alah. Beuteung Mang, geus pasti sakeureung deui bakal keusian. Puguh ge geus teu kuat ku lapar ieu Mang mah yeuh. Laju we duana nanti arasup ka eta lembur. Takara oge sababaraha lengkah merhatikeun kayaan lembur. Tetela eta lembur teh aneh. Kaayana teh manis sepi. Eueuh saurang-urang acan urang lembur anu kapanggih. Nah kamarana atuh pangeusina teh piraku geus ngararingkep maneh mah kapan kayaan teh acan peuting, acan poek. Aneh Jang, nah kamarana pangeusina nya. Anu kapanggih saurang-urang acan. Ieu lemur teh sepi jika di astana bae. Nya Mang. Hayu urang kepali ditu tuh. Urang parios. Sugan aya urang lemur. Nya kapan urang teh lapar ieu. Sugan we atuh. Masih kena aya warung anu muka. Prawira jeung Mang Jahit teh laju neruskeun lampahna. Bari muru ka haseup anu ngelun anu tadi katembo ti kajauhan. Sugan we cenah bakal kapanggih jeung urang lembur. Basa duana nanti geus mimiti deukeut. Ka sumber haseup anu ngelun teteh lah katembo ti kajauhan. Eta haseup teh sumberna ti salah saji mah anu kahuru ku seuneu. Puguh we atuh Prawira jeung Mang Jahit teh maneh colok kaget. Teteh geuning cenah aya imah nu kahuruan. Alah Jang, teteh geuning haseup teh ti imah nu kahuruan. Tapi aneh ka kabarana jelema teh nya. Eueuh saurang-urang acan. Lamun kitu mah aya nu kahuruan, meureun teh moal teu beureuber Jang. Nya aneh Mang. Nah kamarana atuh pangeusina. Eta imah nu kahuruan teh kalah diantep. Hayu Mang, urang sampeurkeun. Baratak duana teh pating baratak ngadeukeutan kata imah nu geus kahuru ku seuneu. Barang geus deukeut kadenge aya sora anu tulung-tulungan. Ari eta sora teh sora saurang wanoja datangna teh ti pipireun eta imah nu kahuru. Basa dipariksa ku Prawira, breh katempo. Aya saurang mojang atawa wanoja anu keur dibabanyeng we leungeunna teh ku dua urang lalaki. Dipapaksa sagancangna ninggalkeun eta imah. Prawira anu nyaksian eta kajadian atuh mani ngahuleng. Nah kunaon cenah eta si wanoja teh dibabedol. Dipapaksa ngejat ninggalkeun eta imah jelas bisa jadi eta awewe teh pangeusi eta imah. Ngan matak aneh awena teh mani marod. Jika anu embung we atuh piraku cenah eta awewe teh arek bunuh diri mah. Rek asup di ka jero eta imah. Sok komo basa kadenge eta awewe teh tulung-tulungan. Menta tulung hayang dilepaskeun tina cangkraman eta jalma anu duaan. Curelat. Prawira teh ngadeuketan. Laju cacarita ditujukeun ka nu duaan. Gancang lepaskeun. Ulah dibabaksa kitu. Ai. Sia-sia teh ai. Ku wani turut campur deuleu kana urusan dewek duaan.
Iya, si Onyas teh kudu dibawa doloy. Tulungan abdi Kang, tulungan. Abdi alim dugi kadicana ku ieu dua urang jalma jahat Kang. Tulungan abdi. Jelas ayeuna mah teteh eta dua urang jalma anu memaksa ngabadol si Wanoja anu ngaran Onyas teh jalma jahat. Bisa jadi eta imah teh ngahaja diduru ku eta jalma anu duaan. Ganjang lepaskeun. Ulah arek mamaksa anu embung. Nah saha atuh mareh duaan teh? Ulah yang nyaho sia kurang ajar. Yang ulah arek turut campurkan urusan dewek duaan. Aling nyingkah, sialin urang dieu. Lamun tetep kekenghalangan, maka dikojoran. Kuring moal arek nyingkah ninggalkeun ieu patempatan. Samemeh andi kaduaan ngalepaskeun eta Onyas. Ai kurang ajar. Oh sia, lamun kitu mah sia teh yang kojor. Hei, sangaran sia? Ngaran kuring Prawira. Prawira, lu ada sia nyingkah deuleu. Kuring mau akan ninggalkeun ieu patempatan. Saacan anjeun duaan ngalepaskeun eta Onyas. Ai, sukan hayang kojor sia mah. Heak gajeleng. Di antara anu duaan teh eta si lalaki teh laju ngagajeleng maju narajang bari ngambatkeun badogna. Prawira gentak ngakiwar plos. Sabetan badog teh nyamos. Prawira rikat ngan sajorelat. Nyaho-nyaho eta badog teh geus leupas tina cekelanana. Parjeung kadeng eta si lalaki teh ngagero tarikna keur kulantaran kabeunangan ku tacungan nepi Prawira anu ngacelebet kana dadana. Celebet. Aduh. Jengkang kedebut. Usakali keperakan oge. Eta si lalaki teh geus ngagoler we hanteu walakaya. Baturna basa mireungeuh, baladna geus ngajurah roh. Laju kiwari ngagajeleng. Tapi Prawira gentak mihlaan dina gerakan anu leuwih jabat. Yuk jabrot das. Luk badogna teh nepikeun ka ragrag. Barejeng eta si lalaki oge sarua ngagadebut rubuh geus hanteu walakaya. Si awewe anu ngaran Onyas teh basa ningali eta jalma jahat geus patinggal oleh teh atuh maniregreg. Teteh lah cenah, ieu lalaki anu ngaran Prawira teh geus bisa nulungan ka manehanana. Nuhun Kang, akang parantos nulungan abdi. Sapami teu aya akang mah, duka kumaha nasib abdi teh. Pasti abdi teh bakal dibarawa ku eta dua urang jalma jahat. Sami-sami nyi, ieu teu leupas tina karsa nu makawasa anu masih kena nang tayungan ka urang duaan. Masih tiasa salamet tina gangguan eta jalma jahat. Keh, nakamaran atuh pangeusi ieu lemur teh. Nah geuning sepi, ukur Nyai Wungkul anu aya di ieu lemur. Puguh ge sadayana teu nuju ngarungsi Kang. Mung abdi teh kapendah ku ieu dua jalma jahat. Malihana abdi teh lumpat we sateudeuna menyumput di ieu bumi, namun kalah kadiduruk geuning ku si kurang ajar teh. Terus abdi teh kaluar nya ditewak. Untung we kabujeng aya akang. Tah kitu Kang. Teteh lah geuning cenah. Pangna kayaan lembur sepi teh kulantaran pangeusinan teh kabeh ngarungsi. Ari pangna ngungsi jelas tina hangtu. Kulantaran kayaan teh henteu aman meunang gangguan ti jalma jahat. Nah komplotan mana nyi anu geus ngaganggu ka ieu lemur teh? Komplotan si Jalaksoma Kang. Jawara anu seur anak buahna sok ngaranjah ka lembur. Sakapeung mah babadog jeung rarampok. Pun kitu deui nyulikan para wanoja. Seueur para wanoja anu parantos janten korban. Jadi pamuas nafsuna si Jalaksoma. Prawira jadi apal. Lamun ulon-ulon kajahatana teh aya lian ti si Jalaksoma. Sabada meunang katerangan mah ngeunaan jalma jahatna. Prawira teh laju we atuh ngajajalbekeun Nyi Onyas ka pangungsian. Basa tepi ka pangungsian, teteh lah eta Nyi Onyas teh geuning anakna pupuh eta lemur. Nuhun Ujang. Nya anak abah teh parantos ditulungan. Saupama teu aya Ujang mah tangtos anak abah teh bakal jadi korban. Da geus pasti anu parantos nyulik pun anak teh eta teh komplotan si Jalaksoma. Abdi diparengkeun we bah. Kedah tiasa nulungan Nyi Onyas. Ieu sadaya kersaning nu maha kawasa.
Laras Ujang panginten pun anak teh kedah salamet, tapi ke abah teh janten penasaran. Nah kumaha lalakona Ujang tiasa kalarasan mun ngambah ka lemur abah. Parabat bae atuh ku prawira teh dicaritakeun. Pangna nepi ka lembur Cilangkara teh kulantaran manehna teh keur neangan lemur da bogoh lapar. Basa geus tepi ka jero lemur, tetela lemur teh sepi. Aneh cenana ka mana pangeusina teh. Basa ningali haseup anu ngeluhun laju teang we. Tetela geuning cenah kadenge aya sora awewe anu tulung-tulungan. Keur dirarejengan we kedua urang lalaki nyata jalma jahat. Aju ku prawira teh ditulungan we. Tak kitu bah lakona mah. Sumuhun bah, kitu pisan lakona mah. Pangna jisim abdi duaan dugi ka lembur Cilangkara teh da puguh nuju miliaran lembur. Patuang abdi parantos kekerebekan lapar ieu teh. Janten kitunya. Baingan atuh. Nya kalarasan ari tuangeun mah aya. Ayo we ayeuna mah urang tuang heula. Nya yap. Dan ajan di pangungsian oge kapan abah teh babakelan. Ayo nyai. Ieu Jang Wira jeung Jang Jahit teh urang suguhan heula tuang. Mohon mangga bah. Hayu atuh Kang Wira. Mang, saya nama urang tuang heula. Nya nyi siap. Siap ari kana mama, mang mah tangtos. Moal hese hayu Jang. Urang daang heula. Nya hayu mang. Prawira jeung Mang Jahit teh atuh laju disuguhan. Berak dalahar ketempo mending ngalimet. Reng sedahar prawira teh ngajakan ngobrol ka pupuh eta lemur. Kumaha cenah lamun peuting ieu teh? Urang baraliko we ka lembur, ulah caricing di pangungsian. Keun cenah lamun seuk aya komplotan si Jalak Soma mah. Prawira jeung Mang Jahit anu bakal nyang hareupanana. Tak kitu bah. Saya nama wang ieu marulih we ka lembur keun abi sanggem kanggo nang tayungan urang lembur. Saupami aya komplotan si Jalak Soma. Sakedapan mah Mbah Juhari teh atuh maning ngahuleng. Nah aman cenah jeung nah bener. Ieu prawira jeung Mang Jahit teh bakal sanggup pikeun ngungkulan lamun eta komplotan si Jalak Soma teh datang di kalembur Cilangkara. Tapi nilik tina kayaan prawira jeung Mang Jahit anu jelas lain jalma biasa. Boga pangabisa. Atuh Mbah Juhari teh nangtukeun sikapna. Nya cenah leuwih hade ge. Peuting ieu mah urang marulang we. Baralik ka lembur. Nya ari Ujang duaan sanggem pikeun nang tayungan urang lembur mah. Nya hade mah urang mulang we da puguh ge teu geunah. Ari cicing di pangungsian mah. Tapi ke abah arek badami heula jeung anu sejena. Nah darahekeun apa moal? Mohon mangga bah. Saya nama di badan dan heula sareng urang lembur anu sanesna. Teu talang ke atuh Mbah Juhari teh laju ngajakan badami jeung urang lembur anu liana. Diajakan mulang ka lembur. Sabada dicaritakeun lamun prawira jeung Mang Jahit teh bakanang tayungan urang lembur Cilangkara. Lamun daratang eta komplotan si Jalak Soma. Urang lembur teh aya rasa percaya. Kulantaran pasti cenah eta jalma nu ngaran prawira jeung Mang Jahit teh lain jalma biasa. Kabanan kabuktian geus bisa nulungan Nyi Onyas. Nya akhirna mah sakabeh urang lembur Cilangkara anu ngarungsi teh peuting eta laju we atuh marulang ka lembur teu kacaturkeun di jalan. Sararea kiwari geus tarepi ka lembur Cilangkara. Prawira jeung Mang Jahit teh laju we atuh dipernahkeun dibere kamar di mana Mbah Juhari anu hiji deui da bogoh nu hiji deui nama kapan kaduruk teh. Sok ayeuna mah reureuh tangtos. Ujang duaan teh pasti capek. Pilih bade karulem mah. Kantun kaitu we da kamar parantos disayogikeun ku pun anak. Mohon bah, nuhun pisan keun we. Rupina wong ieu mah abdi duaan moal monok. Tangtus bakal ngajagi keamanan ieu lembur.
Nya tenang bah. Keun we da kuring duaan mah moal sarare. Kapan matak nita marulang kalmur oge. Kuring duaan teh sanggup pikeun ngajaga keamanan. Ya nuhun we atuh ari kitu mah. Sumuhun abah teh regreg. Nya tenang pokona mah tenang. Pokona mah aman bah, aman. Ke nah ka mana ari si Ambu? Nah geuning abah teh ukur cicing jeung Nyi Onyas. Ih, ari si Ambu mah pugu ge parantos ngantunkeun. Aya bebanginten setahun kapangker jang. Oloh, kutan teh kitu. Janten abah teh panginten parantos janten dudanya. Alah. Anak itu mah sami sarang jisim abdi ya. Tetela geuning urang duaan teh sanasib ngan bae aya bentena. Ari kuring mah bah sanes dikantunkeun maot, tapi dikantunkeun we ku eta si wabalak eta. Kulantaran geus nyeri, kabur jeung lalaki sejen. Kitu kutan teh nya jang jahid mah. Nya urang teh sarua duda. Anu tiluan teh uplak we ngobrol malahan mah teu karasa. Wanci teh geus tengah peuting. Malahan mah Nyi Onyas mah geus sare tibra. Nah abah tacan kulem. Kapan ieu teh parantos wengi? Abdi duaan bade ngaronda. Abah oge arek milu we jang. Nya moal sare. Piraku atuh. Abah teh kapan pupuh ieu lemur? Ayeuna ieu lemur dirona ukur ku ujang duaan. Lain urang dieu, abah ge buka tanggung jawab. Hayu we atuh jeung abah. Nyari karonda mah di baturan. Nya atuh ari kitu mah mangga sae bah. Ayeuna ieu teh jang. Urang ngaronda teh nya mang ayeuna geus wajahna kaluar. Kulantaran abdi nguping ti katebihan. Aya sabubuhan jalma anu kira leumpang. Nu jelas tina leumpangna beda. Tangtos lain jalma biasa. Alah, moal kitu eta komplotan si Jalakso mah aya datang ka ieu lembur. Tiasa janten. Ai kumaha jang? Nah aya nu sumping ka ieu lembur teh. Sumuhun eta komplotan si Jalakso mah teh datang deui. Mohon bah, tiasa janten. Baju hari teh atuh mah nireuwas. Sabada menang beja ti prawira anu ngadenge aya lengka-lengka suku jalma anu arasup ka jero lembur Cilanggara. Acan oge anu tiluan teh kalaluar teh jero imah. Geus kadenge aya sora anu gogorowokan, bari nyebut-nyebut ngaran prawira jeung Mang Jahid. Baju hari anu ngadenge kana eta sora mani ngagebageurewas. Kulantaran jelas eta sora teh sorana si Jalakso mah. Alah, cilaka jang. Nya teteh anu datang teh si Jalakso mah. Milarian ujang duaan. Janten gogorowokan teh si Jalakso mah. Anu kitu mah kalarasan bah. Keun ulah sieun. Ku abdi tangtos baka disinghareupan. Nya bah, tenang bah ulah sieun. Najan eta jadugna nu ngaran si Jalakso mah aya datang ka ieu lembur, keun. Ku kuring duaan bakal disinghareupan, ku kituna ku kieuna ayeuna mah abah ulah kaluar ari sieun mah. Tos antosan di bumi, keun. Abdi duaan anu akan nyanghareupan eta si Jalakso mah sabaraha kanca? Nya jang. Tapi kahade sing hati-hati sareng waspada. Ari anu disanghareupan teh eta si Jalakso mah anu parantos kasohor jago. Keun ulah salempang sing percantan ka kuring duaan. Pokona mah sakumaha jagona eta si Jalakso mah pasti bakal disikat. Sok ayeuna mah antosan wae abah mah di bumi. Abdi ayeuna bakal turun. Hayu jang, urang sing hareupan. Nya hayu mang. Ngan bae ayeuna mah waktosna seep. Euleuh, mitra waktosna cenah geuning barantos teh nya kapan. Sagala urang tunda jajar carita prawira jago modalan pasantren dugi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganhunkeun tina sadaya perhatosanana puntenna tina sadaya kakiranganana nya. Mang undur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.